kieu warginya ka sim kuring saya naros bae kieu kang eta cenah jukutna teh jukut pelak atau napi jukut naon terus dipupuk atau napi kumaha padahal di video sim kuring geus satu acan lagi nya aya yen sim kuring nuju mupuk jukut namun panginten anu butuh penjelasan itu jukut di pelak atau napi sanes jadi kieu sim kuring mah ye jukut anu ku sim kuring sok diarit sek-sek teh sanes jukut pelak cuman jukut alam atau napi rumput liar gitu tapi ku sim kuring dibudidayakeun intinya teh dipupuk dirawat contoh seperti kieu ya kan ikat tonggoh teh kita ketemu teh kebun singkong kebun sampe tuh posisinya teh tadi na cobi ka dia gara kieu ya supaya rada jelasnya ya supaya rada jelas soalnya kan ieu mah bang pakan untuk turun temurun bisa oge kange urang kali urang kieu sim kuring mah sistemna awal mula si tanah teh tanah kosong nah terus digarpuh ditanam suuk kacang tanah terus ditanam ieu tah singkong sampe lah sampe satus gitu kacangna di kacang tanahna dipanen terus dipanen suuk lah jagong tipe ieu terus dipanen terus aya eta nama kantun nanti singkongna tah si jukutna kan jadi ya kita nah kieu nah ayeuna mah rencana mah sementara gitunya moal di tanaman nanaon deui atos we cekap ku singkong tah ieuna kangge ieuna jukutna ku sim kuring moal diruksak sistemna di kieu tuh diarit heula jukutna terus irung-irungana dibersihan nah terus ieuna dikupas terus diarit teh pokoknya jukutna lebar ya nah irungana dikupas kita aweuna nah iya nanti sampah-sampahnya dibersihan terus kieu tah kada coba kira nah paling dia ayeuna mah bani nanam nanti pisang cau na begang kene can diberak ya tah ieu jadi anu kenging ngupas itu tah saya terus dikupas kieu teh terus rata kan ieu terus kenging ngupas bersihan mungkin satus kieu upami hoyong hasil maksimal kantun dipupuk ngangge pupuk urea dina video sim kuring aya satacana janten hoyong hasil maksimal mah pada pupuk urea mungkin satus kieu teh satus dipupuk kirang langkung 10 hari atau napi saminggu ge lah kadang langsung hijau deui terus kitu tuh coba tinggal ka handap tah kieu warginya supaya jelas ieu tah ieu terus kenging ngupas tuh hasil rumputna ieu mah teh acan di kumaha nya ieu mah sanes hasil pemupukan ieu pokona mah tilas kebon kacang kebon singkong terus ayeuna pelakan deui cau sareng ieu tah turubuk gitu soalnya